Oh, mana baga, lur. Pola di subscribe karena subscribe itu gratis. Kulilingan eta pasantren, baca-bacakeun kulhu, baca-bacakeun ayat kursi, sabisa-bisa bae salawat, naon bae supaya barokah eta tempat ulah kosongeun tina santri. Ceuk guru dilaksanakeun ku kula. Kula aya balik ceramah jam 12, jam 2, ayo ngulilingan. Horeng lain eta bae. Seluruh kalakuan santri kanyahoan ku urang. Bener horeng. Eta santri pan itu macam-macam nu dikobong horeng ka. Aya anu ngopi bae geus 2 mu. Waru ieu nu kieu nu ngabiakeun kolot pak aya kolot teh. Aya anu ngomongkeun calon mitohana bae. Ari calon mitoha dia kuari-kuari kumaha buku koret cenah. Waru aing kamari ulin di paraban oncom bae cenah. Sampai kotombean hulu aing. Aya anu ngomongkeun kabogohna bae. Ari kabogoh dia kuari kumaha duang tempat dibekieun ka aing cenah. Ku aing dihajar make idqala yusufu mental. Diembat ku aing pake palam maroenahu cicing bae. Waduh, cek baturna ngaca banget dia. Lain teu mempan doa kitu mah. Aya anu kokorian bae bari teu ngeunaheun. Allahu Akbar him. Waduh. Aya anu kikituan bae. Aya anu maca kitab bae. Aya anu ngapalkeun amil bae. Aya anu halo. Besok jadi nih, jadi. Emang siap-siap, uangnya ada. Beas dijual 20 liter. Nu kabelaan kabogoh. Nu kitu bae aya eta. Aya anu ngapalkeun alfiah bae bade jeung ngaco, ngapalkeun akeh. Eta kaji apalkeun eta. Kaji ropai. Aya bae santri. Bade ngagelendreng bae kieu lah. Kula sok ngadengeun bae. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren matabata mah meuning balik. Jadi ngantos eta kitu amat kitukeun. Musollian alan nabiyil mustofa sakalian bebe jaka indung bapak tolol dia. Aya anu maca Quran bae. Kabeneran gaduh murid aya tama. Atuh aya 10-an udah rajin unteuna 40. Eta mah sia teh maca Quran bae ngaderes. Maca Yasin bae, ku maca Yasin aku lagi aneh. Eta geus mah 4 kali bae. Cek ulah aing. Saya 4 kali tiap Jumat ieu kula deukeun 4 kali, malam Selasa dia 4 kali, malam Minggu 4 kali cek ulah pohara amat ibu dah, rajin amat. Dipanggil. Ceng, ari aceng maca Quran kitukeun 4 kali bae. Pugu cenah Kak, eta mungguna mah cenah ngiriman bapak kolot. Pan urang bapak kolot kan 2. Ti ibu hiji, ti bapak. Nini ge 2 kan? Jadi geus eta cenah. Jadi opatan cenah Kak. Cek ulah rajin amat. Masya Allah, pohara eta budak hiji waktu geus untama eta hiji waktu maca Yasin dengan sakali kula dengkeun kieu pan eta sakali tunduh meureun horeng wa ilai turjaun sadaqallahul azim ngomong geus kitu manehna cek manehna makolot pakolot rejengan bae nya buku imah aceng tunduh cenah ulah raributnya rejengan bae eta mah cenah ada tah yang weutuh ke cenah minggu hareup gitu kan ieu si ieu dua ngabagi berkat bae aya eta nu kitu aya eta masyaallah dulur ibu mondokeun anak waduh bu pelem nyaho kana pelem alabatan pais belut ngageleyer pelem biaya masantren dikembalikan ku Allah jaga begitu ditimbang ibu jeung bapak amaliana blek berat kalando atuh ka neraka berat ya gitu mah ulah sok senang-senang tepuguh kah waduh ndek dibalangkeun ku malaikat op cek malaikat aya naon Gusti cek malaikat jadi mali neraka keula ieu si ieu horeng boga kene amalia blek ditimbang bedak ka surga cek eta jelema amaliah naon Gusti pan dia bareto pernah mondokeun anak lin di Parung atau di Pasir Kopo mohon eta dia beak harita anak dia sabaraha tahun 5 tahun bahkan beak eta naga dia beasna
7 tahun lain anak dia menyatu bayi yo ngalaka dia gawena duitnya dia banyak 10 juta mun ya teka urja ajan anak dia mah melian pulsa bagawena laju dia teh ngojek dan notok link kana jambatan keragak puku mohon cenah Gusti tah hei Gusti anak kula mah jadi kiai aing mah teu dinta jadi kiai oh anak dia jadi preman di Tanjung Priok aing mah teu nita jadi kiai nita ke mondokkeun anak eta termasuk jihad fisabilillah gitu Masya Allah jadi kiai teu jadi mah urusan Allah sebab ibadah mah teu kanu bodoh teu ka kiai sarua ba tita ibadah betul apa tidak nah iya untung tante lamun mondok anak oh orang waga lur kula pola di subscribe karena subscribe itu gratis.